Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang langu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah maranah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade nelaskeun deui hanca anu katunda dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 22. Mugia ieu dongeng anu bade dipedangkeun ku sim kuring dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kapusing sirah. Landongan we eta mah. Puas kadon. Bisi tina nyeri waos. Yo pemirsa. Supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu kadieu cari sareng amang. Dia. Nah make nyawa sapeda dia. Hayu orang dangukeun sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 22 dinten ayeuna teh. Yo mangga. Sanggeus Mang Suminta ngomong. Ngabejaan ka si Ebod yen manehna mah erek kawetan ka lokasi di mana padomukan Panjum anu beunang kabangsatan. Sedengkeun Mang Suminta nitahna ka si Ebod mah ka kulon. Miwarang jaga-jaga supaya eueuh kajadian kabangsatan dinten ayeuna dina peuting ayeuna. Sanggeus dibejan kitu Ebod teh ungut-ungutan panuju kana naon anu geus ditepikeun ku guruna. Nyamang atuh siap. Pami kitu mah teh abe di kulon nyamang jaga-jaga bisi weh. Pas misalna pait-pait mah aya kajantenan di wilayah wetan. Si bangsana teh lumpat ka kulon. Pana nanya abi nyamangna. Ceuk si Ebod bari rada nyareng. Mang Suminta ngadenge muridna ngomong kos kitu tuluy ngomong deui ka si Ebod. Ya kitu jeung lah. Mudah-mudahan weh untuk kajantenan deui lah. Ya bareng cobaan ya jangnya penting ayeuna. Tapi kela ai mana naon eta ujang ceuk si emak. Amun ujang di sana ngaronda gitulah. Rada-rada ngaronda penting ayeuna. Kumaha? Mana naon kumaha? Ceuk Mang Suminta nanya ka si Ebod. Anu ditanya nembal. Mana naon mang paling abi nyebatkeunna diajak ku Mang Suminta we nya. Ku Mang we nya. Jadi abi menang keluar timah gitu. Mang enak tabu sabaraha sih Mang? Ceuk si Ebod nanyakeun jam sabaraha ayeuna teh. Mang Suminta ditanya jam kawas gitu ke si Ebod. Tuluy mana telah haloho. Bari saacana muka heula panto. Tepas imahna. Panto dibuka breh ditempo ku Mang Suminta teh. Sanggeus kitu Mang Suminta ngomong. Jang wis jam 3:30 ya jang aduh. Kurang gitu jang. Cek Mang Suminta malik nanya ke si Ebod. Abi tacan ibak Mang. Bade meh heula Mang engke tabu sabaran amang bade keluarna engke wengi. Cek si Ebod nanya deui ka Mang Suminta. Tahu jang lah. Ya jam sekitaran jam 8-an paling.
delapan salapanan lah kewe amang nyamper katen ujang lah nya. Cek Mang Suminta. Oh siapa tuh Mang nah kami itu tuh mah abi weh kalanya sabari store banget heula ya si mah bisi melangen gitu yang karena bisa abi kemana lah amang tebe emangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jang. Kade muntas nanya. Siap Mang lah kaos anu rek muntas jalan raya wae jalan satapak ya emang cek si Ebot tuluy ngaleos ti buruan imah Mang Suminta. Saja jalanan si Ebot teh manehna ngagerentes dina hate yen kudu kumaha-kumahana engke penting manehna pas ngarondana karasa ku hatena si Ebot teh nya grogi si Ebot teh da rek teh grogi kumaha ngamimitian atuh rek ngaronda kuas kitu ngajaga lingkungan sedengkeun manehna masih kene budak bolon kene lah ngaku-ngaku ka diri sorangan mah si Ebot teh bolon anu masih kene butuh jeung piwuruk gitu tinu sahulureun eta ge rek ti ninina bawa kitu oge ti guruna Mang Suminta. Lah bisa orang bisa loh mama gimana aneh mudah-mudahan we cek si Ebot bari ngaliwat tempat anu tadi maneh sempet adu jajaten jeung anu ngaganggu kawan waja jadi kaingatan deui si Ebot teh jadi aya ilham karena pamikiranna tuluy ngagerantos deui bari ngaliwat ka tempat adu jajaten jeung jelema kolot anu ngagangguan waja eta. Mudah-mudahan lah teu panggih deui jeung nu malakas sadut barokokos tadi nya mah moal lah cikeuna mah insyaallah mendina aya lagi nya mudah-mudahan we ieu mah euy urang teu manggih anu hese teu lawan anu berat-berat kos tadi we lah kos tadi gitulah mun bisa mah leuwih hampang deui tibatan tadi cek si Ebot kitu na teh tagung siri lah si Ebot teh geus nepi deui ka buruan imahna kasampakeun ninina maona keur sasapu di buruan imah si Ebot bari heheot main teh muka tulak pagar tuluy diselotkeun deui tas kitu pas mainna geus nyelotkeun deui eta pagar maona teh nanya ka si Ebot jang geus teh mana maneh geus dahar can sok atuh gara-gara lah jong mah geus nyieun tuh lalap daun sampe karsa pojang aya asin capuh wajang kerupukna ya tuh pernah meser sama teh tadi di warung Jaya cek maona ngomong gitu nate bari sasapu ente sugan bari ngalieu ka si Ebot ngadengi anina ngomong kos gitu tuluy nembah mohon mak nya yang ibah kala ya dan asar nih aduh cek si Ebot
bari tungtung na manehna teh ngaleos ka pipir rek mandi da apanan tas sore atuh pemirsa manya tuh mandi bau lodong katanya. Tekung si Lila sebod teh tas beres mandi ketempo manehna make baju Satria baja hitam udah eta teh baju teh menang pamere di tetanggana ukurana leuwih gede awakna gede nu merena teh baheula teh kusabab jelema nu merena tas ninja ke rumaja jadi baju itu tuh diberekeun ka sebod nage rada gombrang dipakean aku sebod teh ai calanana make calana training warna bodas ayeuna sebod teh kasampakeun keur lalajoti pi ditepas imah bari kituna teh ngopi sampe sebod teh katempo dina TV teh acara musik anu dinyanyikeun teh ku Deti Kurnia sebod unggut-unggutan bae lajo kitu teh katempo dina jam dinding oge tas nunjukkeun ereh ka jam 5:30 sore ereh ka magribkeun sanggeus kitu waktosna seep pemirsa kumaha tuh cek urang teu heula ngeunaan sebod jago tanyakan episode dinten ayeuna teh enjing urang teu pangdang deui nya tong hilap sareng simkuring Mang Oleh yuk mugia dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kabu oge pangbebenah kana mana kanu nuju ngarandapan kapusing sirah londongan kuas kadon bisa weh jadi waos yuk wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga